Yek, punten yeknya ya ikut Nah, campur. Ai posisi Ayek sareng Stefani naon? Nah, jawab ke sia, jawab. Jujur. ya tawa ka Abi bisi pajarkeun Abi ayeuna terlalu teuing hareup, terlalu teuing kepedean mending Umi ngajawab. Abi jeung Umi sebagai naon sok? Iya we, daripada Abi mah sebagai awewe salah mending jangsan nu jadi saksi. Dengekeun heula kieu. Sanu dia mah aku sama Abi Ayek ada hubungan apa? Itu jelas dan tiba lagi. Nun urang pernah curhat teh kumaha biasa di hotel, biasa kerja di Pak Haji Asep di luhur. Naon? Surat naon? Pernah orang curhat tuh ke jam 5 ngomongkeun saha urang. Ngomongkeun Mana? Ieu mah urang pertanyaan geus tong bulat-belit pertanyaanna posisi mana ayeuna jeung Stefani naon? Ah, jawab. Iya. Ya. Lamun misalkan mana bogoh atau mana jadian ejeng tiktokernya mana kudu bisa narima karena segala rupa rek diciuman rek dinaonan da pagawean mana anana kemudian ya mana can pugu hubungan mana naon jeung Stefani Ya maksudna Haji Abi ti pertama kena jeung Stefani teh geus ngarasa hampuranya Abi di nu kieu lah ngobrolnya bae belak-belakan lah da ieu mah cuma perasaan mah rek diungkapkeun di mana-mana ge nu penting mah urang mah ulah ungkapan anu bener-bener ngarasa kabatur ieu lah intina mah Abi teh geus ngarasa nya lah aya saeutik lah hate gitu Haji Abi ka mana-mana jeung Ate anjeun. naon sing pugu. Asia mana geus kabohong berarti ka aing harita komal jeung si Berlin mana ngomong si Stefani mah urang mah asa ka adi Ngomong gitu aya ngomong gitu Abi. nah ayeuna mana di dia aya rekotanna ku aing sok mana geus aduh anjir Ai urang aya ngomong gitu Adi gitu. Ada. Hah? pan mana teh ngomong kurang ditanya mana hubungan naon jeung Stefani urang mah ka Stefani masa ka Adi urang mah kan gitu si Berlin tah ayeuna mana ngomong geuningan ayeuna bet jadi aya hate kumaha sih teh nih Ya maksudna hate. teh Ya Pak Haji punten Abi sering kagak goreng Berlin nya hampura ieu nya. Abi emang dulu pernah nya pisan sisa pernah Abi dagang sareng Berlin adegan tepikeun ka Abi pepelukan gitu Abi nya ngarasanya harita ngan semenjak Berlin ayeuna jauh jarang komunikasi jarang ngelep barang jadi Abi otomatis si hate teh nya meureun si Umi ka Abi geus berkorban lah mode dina jalan mode dina selalu barang wae urang teh jadi geus ngarasa kumaha tah hate teh kitu tah hampura Abi mempeng Berlin lah lain si inti Abi ngaetaan Berlin tapi harita nek ngomong nya isin ku Kang Iya, Sule iya. Abi teh nya aya kieu ya ayeuna urang pernah jalan nya jeung Bu RW geulis teh Bu RW teh manya Ya. urang jalan terus jual aya hate kumaha pikiranana ari maneh ningali naon Mikir sa teh aya mikir goblok. maksudnya si eta pernah bisa ngungkapkeun ka urang sok maneh jujur Stefani pernah ngungkapkeun naon ka urang ditembrakeun ayeuna keneh cing Stefani lain ulah seolah-olah jelaskeun. urang dituduh anu resep ka didinya ulah seolah-olah urang anu dituduh resep ka didinya bisi menggiring opini bahwa urang teh bener-bener ungkapkeun anu pernah dicaritakeun ku maneh ka urang sok naon bisi ulah nyalakeun wae urang. Aing ngungkapin mah gak pernah, tapi kamu selalu meratukan aku dari sikap kamu. Aku tuh ngerasa aku tuh dispesialin kalau misalnya sama Mang Ayek kemana-mana tuh. Kayak aku belum makan, dia ngasih aku makan. Aku nih ya Kang Sule, aku di Lembang itu aku syuting. Aku nungguin scene aku tidur. Kan banyak tempat tidur, teh kenapa harus tidur di sebelah aku? Ya aku tidur di sebelah kamu kan bisi. Jujur. Aduh naon eta nah eta aing Bisi. ngewe Ya, maksud Ari mah nun kieu hampura nun lain urang lain asup kana dek kelasnya naon make jeung hayang deket jeung si kieu nun. ngarahaneut goblok. Lain ngarahaneut di rumah Iris. sakit jiwa lo bareumit. iris anjing teman di Ya lama kieu Kang Paji kumaha lamun misalkan si Umi Stefani keur bobo dina mobil jug-jug anu gelopan di rumah sakit jiwa. Oh, sih, teh. jangan lo baca. Wah. Mah atuh di tempat wah syuting mah mah. aya Urang Oh, mah aya. jaga teh kunya aku nempop manehna nempos pereumna ditempok urang teh meta ngadeukeut teh bisi aya reungit naon. kan di rumah sakit mah aya dokter aya suster sia teh cing mikir atuh rek Ya kumaha sanes di rumah sakit Kang abi teh na mobil Pas anya. syuting. Tuh di Bobona mobil. ambulan Kang bobona ambulan ku abi teh disampeurkeun. Enggak, sebelum aku tidur di ambulan. Kenapa aku pindah tidur di ambulan? Karena aku tuh lagi tidur tuh di ruang tengah itu. Kamu ingat nggak? Jangan pura-pura nggak ingat. Aku lagi tidur, abis beres makan. Pas bangun-bangun, "Hah, kok ada si Ayek di pinggir aku? Aku pindah, kasih aku menghindari fitnah.
Astagfirullah. Oh, perasaan orang hate ayeuna deket jeung dinya hayang ngalentun. Oh, cing sumpah. Aku nggak bilang pengen ngelentut. Ya maksudnya bisi aya tujuan kadinya. Urang nya ge jelema baru gajuh lah katempona bebeungetan kieu urang can pernah ka awewe ayeuna sare ku urang. Lep kuman can pernah mi komodi ka umi. Naon maksudna lep naon eta? Naon? Nya maksudna bisi aya tuduhan urang kieu-kieu. Makanya aku pindah ke ambulan. Aku takut jadi fitnah. Kamu malah nyamperin aku lagi ke ambulan. Ya maksudna bisi ambulana disada mayitna nangkean aku maha. Amit amit. Heuh lain bisi nu ngajaga teh pan. Jadi kumaha itu posisi. Punten Kang sate acana abi kamari sanes ngabawodo Kang Sulenya intina aya Berlin teh kahiji isinku nya Kang Sula kan nyariosna putrana tiba heula nya abi ge upami ti dinya ber abi ngagogoreng ber abi keneh nu keuna metak abi ge ngalus-ngalus pan. Nya sajujurna abi nya sareng Berlin mah jauh. Kang abi teh nya deuketna nya. Ya ayeuna mana mun memang bener aya rasa mah erek jauh erek kumanya tetap di hati mana atuh ulah pedasi Berlin keur eueuh nu aya di keur ieu. Ya teh. So kamu jujur dalam hati kamu aja. Geus enak kieu we enak mah mepugu mana milih sa. Abi Erek jujur. milih cicing heula mana milih si Berlin atau si Sanud? Nah jadi kada kawajit nya. Anjing cenah. Ai da apir aku deui mah bogoh kawajit. Wajib. Papa welcome papa. Nya. Mana milih sa ayeuna si Berlin atau Stephanie pugukeun. Stefani abi mah langsung sengkek. Kamari mana Mana waktu milih koma Stefani? milih si Berlin. Abi mah teu jebatkeun milih si Berlin Kang. Abi Ya, tapi- cuma Mana ngaku adi pan, cing sok tong bohong. nyampura mi kira teh ngaku adi teh karena urang teh aya nya Kang Sule jeung Berlin abi tepugu jadi dirampok. Nah, jol dirampok sih. Kamu ngerasa dirampok lagi. Nah maksudnya dirampok Kayak ngerasa. mah dina hate mah kumaha aja anggar Ya abi ngahargaan nu dengekeun sia lak pipiruan koplok urusan saha si teh aing teh ke heula. Kalam heula ada urang urusan urang jeung Stefani berarti aya hate urang Stefani dirinya apa naon urang di dunia nyata. Ke heula. Berarti mana yang nge-speak ngirim Stephanie. Nya Kang. Tadi mana bilang Stephanie ngungkapkeun. Stephanie mah justru aya awewe mah kan halus perasaana. Ku maneh diratukeun segala rupa diperhatiekeun ya pasti luluh lah. Abi sok kamari nge-live endorse bajunya. Nya. Sok viewer banyak buktinya aku pakai baju dia bukain dibantuin. Sok kumaha aku teh nggak baper. Dibantuin buka, dipakein. Sampai awewe eta teh. Kakabay awe kumaha aing can. Nah, si Berlin sa ku maneh. Asmi eta naon ka si Teh Asmi kok ngarangkul kitu. Si Berlin, kita si Berlin dibenerkeun clip out nang ku maneh tadi dia dadak cenah. Heeh. Ah, Abi mah teu ningal pa aya di koridor abi masang tripod teh kieu Kang. Pripot naon sia goblok. Naon pripot. Clip on masang clip on teh kieu abi mah masang clip on teh teu ningal soalna kan Berlin anu kikieuan anu ngasor ka abi. Jadi abi Tapi dina otak maneh kan meureun kabayang Kiki Cup si Berlin. nya katingali nya emang nya maksudna punten Kang Haji nya lain sanes abi lain ngamamatan teh balik. Nya katingal we nya ai pepentilna hungkul kitu jabari abi ge. Emang jujur kan ngapeda urang teh langsung balik ka dieu nu da soalna kan loba batur teh bisi urang pajarkeun kumaha kitu. Mah bener. Lalaki model kieu mah bener Stephanie. Pikirkeun deui Stephanie. Mending tinggalkeun teh urang mah karunya ka teteh. Tinggalkeun ya bener. sekarang aku ada yang ngedeketin Pak Haji Ranting, Pak Haji Tony, dia marah-marah. Marah-marah naon iraha urang anu ngadeukeutan marah-marah cuma mengingatkan kalau misalkan wawujeng jelema maneh teh kudu apal identitasna meh urang ge meureun apa si eta teh saha. Nah, makanya kudu apa? Nya maksudna pan Lain nah makanya kudu apa? anu sak sapopoe jeung Stefani saha nu urang atau maneh? Aing nanya heula. Lain maneh, ini lain maneh Nah, urang. maksudna cicing heula anu sok sapopoe jeung Stefani urang atau maneh? Berarti urang mah apal karakter si Umi kumaha? Ya kolotna tuh anu sapa. Baik kolotna babarangan jeung urang sapopoe. Henteu ini Aisyah anu Lemud goblok teu kumaha. Aing sapopoe jeung si Umi kitu kieu ge sarua bareng. sapa poe goblok. Ya Geus kieu nama Nut, mun kieu cara nama ku urang di Polbek Stephanie.
Ya benar. Tuh, mau kamu kalau dia nge-fallback aku, kamu marah nggak sama Kang Sule? Nya kan teu marah da Kang Sulaiman. Puguh meureun saha-sahana. Da Jadi mana kabatur nganggap tepuguh gitu. nya maksudna Kang ai model Haji Ranting makan banget eueuh. Kurlet. Iya, ngaranna ge ranting. Di mana ya ranting beungetan sia teh tuh. Oh, anjing sih mau beliin. Nya maksudna PP TikTokna Pak Haji jadi teu aya video naon jadi privat teh ningan. Ngaranna ranting. Coba lamun haji beungeut, aya beungetan. Haji nya maksudna kitu kan bisi Henteu nu jadi masalah nah mana cemburu gitu. Maksud urang teh eta. Mana berarti gede rasa ka Stefani ya gede gitu. rasa maksudna merasa biasa orang sok sapopoe lain maksudna gede rasa maksudna nya abi ge lah hayong gitu Kang nya Hayong ieu Naon? nya ngalindungi manehna Nah, si Berlin aya. Hmm. Oh. Aya tah ka aing tah. Yo. Mere donat ka urang. Aya. Berlin, dia geus milih mana geus diputuskeun Berlin. Dia geus milih Stefani. Ka urang langsung ta Berlin ngomong oge. Nyeri hate urang Berlin aslina jadi bapak. Tinggal teh. ayeuna kieu Kang abi hayang ngakurkeun Berlin jeung Stefani teh di saat urang komal kos kieu teh hese jarang panggih metak abi ge bingung. Nah, make jeung kudu diakurkeun. Mana berarti hayang duana na. Hayang duana na lamun ngakurkeun kitu mah. Teu Kang teu kitu we Awal intina masih mapap hamur taeun. Heeh. Eta. lain ku maksana kitu Nud aing maneh ge bakal aya sok perasaan mah maneh mah da emang labil keneh sih maneh mah can Nah, makanya gak ada perasaan naon. Si ieu mah teu labil, mainna mah konsisten. Jeung ieu set geus beres jeung ieu dinyeri ku ieu. Ini Apalun si pap gitu. rek naon cicing di dinya. Si ieu mah seteh hijin tuh maneh mah ka Stefani ongko, ka si Berlin ongko. Jadi mana mendina begitu junu, mendina usaha mah mana kana channel nggak sayang anak bandrek. Fokus atuh komo deui masalah Fokus cinta. atuh, aku nggak ada gede. sia anjing turuan we Stefani. koplok sabeureunga ngomporan wae. Karunya atuh. Kurang sebagai Anu lanjut. ngajalankeun aing atawa maneh Nud. Anu sok sapopoe aing bebarengan gawe kitu-kitu ya. Jeung Berlin mah pada jauh Tangerang, Bandung jauh urang makanya Stefani mah sa Bandung keneh. Jadi urang teh otomatis lah henteu los kontak oge da sedik. Salamur mun cenah salamur teh mah. Iya maneh Jauh. lamun Tapi bener aku si kalong sore yang deket tuh. lamun maneh bener Ya banget jika cabut colek koplok ku aing deket di teungeuh. Pusing aing udah kumaha pan aing teh geus lamun maneh bener mah kasih Berlin cinta tidak akan berbicara tentang jarak, tapi Berlin tetap ada di hati kamu dan kamu akan menjaga diri kamu tidak bermain kemana-mana kan gitu. eta laras aya Berlin Kang. Aing kenal ka maneh. Nya maksudna teu aingnya di rumah Akang aya Berlin. Ya. Kenapa kamu mukanya panik Ya, kalau ada ya. Berlin? Nya maksudna bisi urang salah omong, bisi urang salah kata ka Berlin urang mah mung kai Yang geus. Maneh kan geus mutuskeun si Berlin kan secara sepihak kan, yang geus. Urang nu tadi tengah naon pap teh Berlin ka urang bager, teh Stefani sarua bager ka urang geus barabere. Si Aina di nyeri goblok ku huruf sampe ieu Aisyah jeung si Berlin boga hubungan darah naon koplok wajib. Ya, si Berlin teh bapakna teh jeung bapak si Sanud teh pernah jalan bareng di warung. Ngopi bareng Jadi hungkul. ada hubunganana. Guys. Ngopi bareng hungkul Aku make teh lanceuk aing pernah sia saha nih. Ya, cek bapak si Berlin teh jajan ke warung bari ngopi. Ya, cenah wayahna aku tuh lanceuk cenah di lanceuk. Wajar lihat teh atuh. Teh aing ini. Kumaha aya mana pikiran aduh aing nyeri hate atuh. Tong boro maneh nu urang nyeri hate iki. Lalu apa? Nah orang lamun misalkan di Indonesia hukum nana di dog-dog kayak maka itu. Nah, ada aing teh sieun koplok ku babangok hulu. Naon urusanna? Nah, ada aing mah bener-bener tadi ge urang mah jeung si Umi jeung si Berlin mah hubungan maksudna urang mah harmonis. Biasa urang ngobrol gawe pernah tiluan gawe. Ongko aya rasa teh ayeuna geus hubungan deui jeung Stefani kumaha Nya maksudnya kieu Kang, maksudna abi mah nya caketna kitu kamari-kamari tiluan, abi teh tiluan wae ka mana-mana teh kitu. Terus aing jadi tetep orang Garut.
Tak. Ya mah anjing. Banget sia tak koplok 3 peso raut cik jam heula cik akang sore teh keur ngobrol lah kumaha ieu nuhun. Kan itu di antara dua teh aya di hiji di. Emang aing ulah heula jeung awewe dina PPKN pan resep heureuy mah gimik. Beda, lain gimmick tah mah. Di atehan. Bawa tes Stephanie kita apa? Umi ogenya. Saha? Dea. Anjir. Dasmi. Pantes nge-invite wae urang teh tolakan. We da saha gitu nge-invite wae. Yang Ternyata di kurudung teh lain. dengan dog-dog meureun. Hah? Oh, eta apa? Spender aing eta mah si Giawan. Eta teh nu tukang toko senang. Awah! Oh, tukang noko naon? Deleh ku sia tokona koplok jeung aing pernah video callan pan tokona kieu. Oh, na toko naon itu ieu koplok. Baru gitu. Astagfirullahaladzim sia mah cek aing da pek-pekanana koplok jeung si Minah we nu reuwing. Mun deuleu geus sok aing teh pan sempet ngobrol nun. Boga toko di Garut teh toko sena, kantong, baju nu kararitu. Terus kunaon bahasa kawinan si Timo eta nepikan ka dirangkul kieu kumaha? Ngaran jelema ieu kieu nu maneh ayeuna geus jadi artis.